Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya urang ngadongeng dieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jejara carios Jaka Sagara si anak laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabadaya anu satia manco kana dongeng Mang di mana ayahna mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin pun kitu di lancarkeun sagala rupinanya. Tong hilap dirojong ditaroelan tombol sukrep-sukrep. Atuh Mang oge nganuhunkeun pisan kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados senyang kolong teuing kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna Jaka Sagara si anak laut. Sok kaparayun sadayana. Si Jaka jeung Mang Utun oge laju neruskeun di rampahna lembang nyalse bari diselangkung ngobrolkeun kajadian anu geus karanapan. Alah, beuteuk kuhan teu Jang. Ka mana wae urang lumampah teu oleh aya nu ngahadang. Loba anu niat ngakalakeun ka Ujang. Musuh Ujang teh beuki loba wae. Nya Mang, uing kudu sagancangna nyieun tindakan. Si Sukmara kudu gancang ka timu. Tapi teu gampang Mang. Lianti acan kapanggih di manana. Urang teh teu gampang dina neanganna oge. Loba pisan halangan harungan. Ku kituna kumaha lamun Ujang teh nyamur atuh. Ngarah laluasa we dina lumampah. Cek Mang Utun mereka mandang. Ulang atuh si Jaka teh ngahulang mikir bener oge cenah. Sugan kudu nyamur ngarah laluasa mah. Tapi kapanan kayaan si Jaka teh anu hanteu parok jeung batur ngajadikeun gampang dikanyaokeunana. Nya uing satuju alus nama uing teh kudu nyamur ngarah laluasa boh asup ka pilemburan boh kitu deui mapaina luntik si Sukmara. Tapi kapanan awak uing teh bule kumaha nyamurna atuh Mang. Ih Jang geus we Ujang teh ditaregos tutupan sawak-awak ngarah teu kadeuleu Jang. Bisa Mang, ngan tetep we jelema teh bakal curigaeun ka uing. Kapan anu sok make papakean kitu mah umumna oge jalma jahat. Heunya oge nya Jang. Alah, cacak-cacak Ujang atuh bisa malih warni malih rupa jiga si Sukmara mah. Meureunnan moal susah-susah teuing Jang. Nya Mang, uing jadi ras inget ka Nini Maranti. Nya ninina si Sukmara teh kumaha lamun urang tepungan we atuh si nininya Mang. Uing hayang malih warni malih rupa. Ngarah bisa. Tah Jang, bener oge. Tapi kapan eta si nini teh jauh Jang. Kira ku urang kudu balik deui mah bakal ngakan waktu deui Ujang teh kudu diajar heula. Nya ketang Mang. Si Jaka teh ukur gara-gara teh ateul we kawas anu bingung bener oge lamun kudu balik deui mah cenah nepungan si Nini Maranti. Pasti bakal ngakan waktu lantaran lianti jauh kudu diajar we ka sini ini. Teu karasa nu leumpang teh geus beuki jauh. Singetna carita pasakayaan alam geus robah. Sang surya geus tilem di tebeh kulon. Layung beureum geus katemong hibar. Duanana teh aya di sisieun lemur kapaksa kudu reureuh we di alam bebas. Geus maju ka peuting Jang. Alah, teu karasa yeuh. Urang teh kudu neangan tempat reureuh anu merenah. Nya Mang. Tuh, aya saung butut Mang. Lumayan lah. Urang kaitu we. Urang reureuh di ditu. Cek si Jaka bari nuduhkeun ka lebah kulon kabeneran aya saung butut anu aya di sisieun kebon. Lumayan cenah lamun dipake reureuh teh. Laju we duanana teh ngadeukeutan eta saung. Sup ka jero saung. Caricing di eta saung.
kaayaan teh mungkin penting kadenge sora jangkrik cicir ciang-ciang cari cangkas patemalan jeung pada baturna. Mepene mang utun anu geus sare tibra sedengkeun ari si Jaka Sagara mah teu bisaeun sare. Laju we ngoloyong keluar, gur nyieun sinudurukan geuk diuk jang hareupan durukan. Bari pikireun nama ulang mikir nah kumaha cenah bilampaheun. Bingung anu teu mangih tungtung, sudah mana nu taya hinggana. Kudu kumaha atuh rigis kieu. Bingung pilampaheun. Si Sukmara acan katimu. Kajahatan di pilemburan beki meuweuh, tapi aing teu bisa nyeun tindakan yeuh. Arek nulungan melaan urang lembur kalah ka diusir. Bener-bener ieu mah. Piraku kitu aing teh kudu balik deui we nepungan ini Maranti. Menta ilmu malih warni malih rupa. Tapi bakal ngakan waktu deh. Da aing teh meureun kudu diajar tah. Tapi daek teu daek najan kitu ge. Nya, leuwih hade ge nepungan ini Maranti. Lamun aing geus nyangking ilmu malih warni malih rupa mah, nya bakal duduasa asup ka jero lembur. Pon kitu deui dina neneangan si Sukmara teh moal loba harangan harungan. Cek si Jaka ukur kerentesan sajeroning hatena bari tanggah ningali bentang anu baranang. Dina kaayaan kitu kaayaan teh ngaradak jempling atuh. Soraga geus teu kadenge kawas anu katincak. Jangkrik jeung cicir kawas anu pating balecir. Sora cari cangkas jeung satu-satu peuting riana teh duka teh ngiles ka mana. Si Jaka teh maneh ngararanjuk kaget sokomo basa langit ketempo nu tadina caang. Bentang anu barana ngaradak ngiles. Kaayaan teh jadi poek mongkleng hante katingali curug-curug hacan. Gebeg atuh si Jaka teh maneh gebeg reuwas. Sokomo kadenge harita sora angin anu seah ngaguruh. Matak pikasieun jeung pikakeungeun. Brai kaayaan teh caang. Gebeg dewe kaget lantaran kaayaan datangkalan teh caricing. Sedengkeun ari sora angin mah gaguruh teh beki lila beki narikan. Ngan bae hante kapuguh kadenge ti manajon. Didengekeun teh kawas di kidul. Tapi pindah deui jadi ka kaler. Didengekeun aya di kulon tapi pindah deui jadi kawetan. Cung nangtung si Jaka teh bari merhatikeun ka sabudeureun eta patempatan. Nah aya naon ieu teh? Bet jadi jempling jeung aduh. Sora angin eta mani ngaguruh kitu. Teu puguh dengekeunana na ti mana sumberna deui. Pindah-pindah sora angin teh. Moal kitu aya jurig nyiliwuri aya setan windah rupa. Nu ngambah ka alam manusia. Sapiraku deui da teu karasakeun ku aing mah. Selengseng ka ambe minyak seungit anu tidak seungit na puguh we atuh irung si Jaka Sagara teh mani ungah si ingus. Alah, sengit naon ieu teh? Mani seungit-seungit teuing. Keke. Asa kungsi aing teh ngambil seseungitan kieu teh. Nah di mana nya? Sapot si Jaka keur ngahulang mikir. Teu kanyahoan teuing ti manajona. Ujuk-ujuk aya nu ngacelegedeuk di hareupeun si Jaka Sagara. Dibarung ku sora kuda anu ngahiem, puguh we atuh maneh reuwas. Lantaran kiwari di hareupeun teh geus aya kareta kancana. Anu anjeujleun dina eta kareta teh saurang wanoja geulis sarupa. Geulis kawanti-wanti endah kabina-bina jangkung lenjang. Ngangerak sukan sarwa harurung harerang diteretes ku inten emas permata. Bari make makuta sagala rupa atuh basa disidikeun. Keur si Jaka mah geus teu asing deui. Lantaran udah datang teh tayalian ti Kangjeng Ratu Kidul. Katempo Nyi Ratu teh imut ngagelenyu bari ngong cacarios. Jaka Sagara, ulah kaget. Ngajak ulah datang nepungan maneh. Lantaran kejahatan beki meuweuh, nu jarahat beki maceuh. Ulah apal anjeun kena kupitenah. Kayan anjeun sarwa salah. Kukituna kula teh arek nibankeun aji salin rupa salin wujud pikeun ngarengsekeun pasualan. Bagean Nyi Ratu, nuhun we parantos ngeresakeun nepungan ka dieu. Nya nuhun ari bade ngabantosan ngarengsekeun pasualan mah. Nah kumaha kitu? Naon maksadna bade nibankeun
Aji salin rupa salin wujud ka uing enya pikeun ngarengsikeun pasoalan eueuh cara sejen iwati maneh teh kudu salin rupa salin wujud ku cara kitu kapanan bakal laluasa kapan pamikiran maneh ge kitu lin sumuhun leres pisan kitu ku kitu nangarah maneh laluasa pon kitu deui moal arek bisa disarupakeun ku si Sukmara musuh maneh anu geus katitisan ku si Batara Lambak Sagara eueuh cara sejen iwati kula bakal nibankeun aji salin rupa salin wujud ka maneh ngan bayi ajian teh lain ukur nyamarkeun paningali tapi kaayaan maneh teh bakal robah sautuhna jaka janten kitunya jadi rupa jeung wujud uing teh bakal robah bakal ganti kitu Nyi Ratu enya teu salah jaka tapi ulah salempang najan wujud maneh bakal robah rupa maneh bakal ganti tapi eta teh bakal robah deui bakal balik deui kana kaayaan asli kaayaan samemehna saupama maneh geus bisa ngarengsekeun pasoalan jeung deui geus dimandian ku Cai Sagara Kidul tak kitu jaka nah kumaha sanggup jadi salila uing aya di darat salila uing acan bisa ngarengsekeun pasoalan mah wujud uing jeung rupa uing teh bakal robah nya heuglakeun bae Nyi Ratu nu penting mah uing bisa sagancana ngarengsekeun pasoalan ieu teh tapi ke Nyi Ratu naha bakal robah jadi kumaha kitu uing teh jadi panasaran ieu teh yeuh eta mah kumaha kaula bae nu penting mah maneh kudu daek dirobah wujud dirobah rupa ku kaula ayeuna keneh bakal narima kana sagala kanyataan nya mangawe kumaha saena Kangjeng Ratu nu penting mah urusan bakal gancang rengse pasoalan bisa direbeskeun lah nya heug pamakitu mah tiap ka dieu anaking Eta Kangjeng Ratu Kidul teh atuh ngagupayan ka si Jaka Sagara si Jaka henteu leledahan teu talang ge laju we nyampeurkeun ngadeuketan kalacat naek kana kareta kancana ge diuk geus kitu mah Kangjeng Ratu Kidul teh ngantelkeun dampaleunna kana mun-munan si Jaka Sagara bari kunyam mapatkeun ajianana parasat aya cahaya anu herang gilang gumilang kaayaan awak si Jaka teh jadi kabulan ku cahaya leungit cahaya ganti wujud salin rupa kiwari mah si Jaka Sagara teh geus lain rupa manusia leus lain wujud manusia tapi jadi wujud lutung anu katingali arak-ak uruk-uruk we ayeuna maneh geus disipta ku kaula jadi robah wujud salin rupa ngan bae eta sora ku kaula bakal dirobah deui sangkan jiga manusia bae hasok tanggah Jaka bukakeun baha maneh teh laju we eta lutung teh tanggah bahamna atawa sungutna teh calangap geus kitu mah laju diciduhan ku Nyi Ratu Kidul kecrot diciduhan dak sakala eta lutung teh kiwari mah jadi bisa ngomong wah alah jadi uing teh ayeuna mah jadi leuwetung geuningan Nyi Ratu wayahna tarimakeun naon rupa wujud maneh ayeuna tinangtu ieu teh nu bakal ngarengsekeun pasoalan itung-itung maneh oge nguji kasabaran kumaha rasana jadi sato loba anu ngahina loba anu nyapirakeun tapi di dieu manusia anu sajati teh nyaeta nu bisa sabar jang hareupan rupa-rupa kanyataan anu sok sanajan teu leuyu jeung mamanahan ayeuna wujud maneh jadi sato tapi kade akhlak jeung perilaku mah ulah kawas sato lantaran cumah manusia boga rupa anu hade boga wujud anu sampurna tapi lamun kalakuan kawas sato mah tang tuwe bakal leuwih hina tibatan sato jig ayeuna mah garareureuh ulah age arek mulang Jaka nya nuhun we Nyi Ratu najan wujud jeung rupa uing ayeuna jadi lutung tapi mudah-mudahan ieu teh jadi pamecut keur uing ngarah uing teh leuwih ngarti kana jati diri nyaho kana purwadaksi teu boga rasa maneh teu boga rasa ngaku kana sagala rupa anu dipiboga Nyi Ratu nya nuhun we kana sagala bantosanana mudah-mudahan pasoalan teh enggal rengse kitu teh bari ngagajeleng we si lutung teh merhatikeun ka Nyi Ratu anu katingali ngabadal kuda
Eta kudana teh atuh ngahiem deui ngacerehem. Les wae ngiles, leungitan palebih ilang dan bakarana ukur kadeng we sora angin anu ngaguru. Reup kaayaan teh jadi poek mongkleng putar hajin hanteu katingali curug-curug acan. Barang berhai, ngeng kadenge sora-sora satu peuting anu disarada mingkin patarik-tarik. Si Jaka anu kiwari geus salin wujud salin rupa balik dewe ka jero saung. Sup ka jero kasambak Mang Utun mah keur kerek we nyegrek. Bari katempo aranga arenge sorangan kawasna bae keur ngimpi meureunan. Nganduka teuing keur ngimpi naon atuh. Malahan mah sakabeung masuk ngocomang sorangan we bari nyai-nyaian. Bisa jadi eta Mang Utun teh ngimpi papanggih jeung bidadari. Alah Nyai, siap ka dieu yeuh. Ieu Akang Utun surutun, si jago ledot. Siap ka dieu Nyai aeh. Nah kalah kalumpat. Diudag ku Akang Nyai. Dagoan Akang ieu. Si Jaka teh mani molohok atuh merhatikeun kaayaan Mang Utun anu keur ngimpi bari ngalinur. Ngan bae teu openan goe hewe mani ngagoledag sare gigireun Mang Utun. Mang Utun anu keur ngalinur teu kanyahoan geup atuh nangkep ka si Jaka Sagara dina wujud lutung karawak matahan mah dikekeuweuk. Si Jaka oge hanteu bisa nanaon atuh. Kiwari mah katempo Mang Utun teh keur nanangkep lutung bangun anu mung leupas. Sidik nama dikekeuweuk kahaneut ongkoh meureunan. Alah, aduh, kumaha ari geus kieu yeuh. Ditetangkep kieu. Aduh, ari rek dihudangkeun karunya Mang Utun geus sare tibra jeung dibisi keur ngimpi anu ngeunah. Keun bae uing rek sare bae. Ku si Jaka teh henteu digeuingkeun maneh teh pemeureumkeun panonna reup atuh beureum. Da puguh geus karasa tunuh ayeuna mah. Si Jaka Sagara geus tilem dina alam mimpianana. Lamun ceuk aya nu nganyahoankeun manu nyaksian, puguh we atuh matak aneh eta Mang Utun teh keur nangkep lutung. Teu sirikna mah dikekeuweuk bare jeung sakapeung katempo suraseuri sorangan Mang Utun teh. Kaayaan peuting mingkin peuting di luar karasa hawa beuki nyecep tiis tapi nu sarete kalah kabeuki tibra. Si Jaka Sagara anu geus serba wujud jadi lutung moal katirisan lantaran kiwari mah dina wujud lutungna. Atuh Mang Utun ge henteu katirisan lantaran nanangkep eta lutung. Peuting teu karasa kiwari mah geus kaganti ku wanci beurang. Sang Surya ti tabeh wetan geus mada nyingkraikeun pepedu teh hideung. Kaayaan teh geus miti beray-berayan. Manuk recet disarada bari ngiciskeun jangjang ngapating arah celok we. Recet disarada ngaudangkeun anu keur salare. Basa Mang Utun lilir maning ngagabageurewas lantaran air rasaana mah nanangkep bidadari. Tapi kenyataanna mah geuning nangkep lutung si horeng teh. Jeung di ngarasa kaget nakamana cenah di si Jaka. Mang Utun gentak ngorejak. Alah, aya lutung geuningan. Kunaon aing teh bet nangkep lutung sagala rupa kamanari bidadari, kamanari Ejang Jaka. Ngimpi kitu aing teh. Nah mana nu bener ngimpi teh. Lah, alik sia lutung. Ih. Meni hideung kitu sia teh. Ulah sieun Mang, ieu uing Jaka Sagara. Nu ditetangkep ku Mang teh. Geuningan bisa ngomong. Loh. Naon sia teh? Bet ngakukeun Jaka Sagara sagala rupa. Piraku Jaka Sagara jadi lutung. Ayo sia bejakeun. Ka mana si Jaka Sagara buah-buah ku maneh sia? Uing Jaka Sagara mah Mang. Kiwari uing teh geus serba wujud jadi lutung. Mang Utun mani ngajengok acan percaya nah bener cenah si Jaka Sagara teh geus salin wujud salin rupa jadi lutung. Tapi ari tina sorana mah jelas eta teh sora si Jaka Sagara. Aduh, nu bener Jang. Nu bener. Nah, ieu teh ujang ieu teh. Enya ieu uing Mang. Ulah sieun ulah kaget. Uing geus salin wujud salin rupa jadi lutung. Kapan urang teh kudu sagancang ngarengsekeun pasualan. Geus ayeuna mah urang teh kudu nepungan ini maranti. Lantaran wujud uing teh geus serba jadi kieu yeuh.
Alah Jang, jadi ujang teh, ya si lutung teh alah ieu ujang. Aduh, nah kumaha lalakonna ieu teh Jang. Keun we mang teu kudu apal kumaha nama. Nu penting mah ayeuna uing geus teu bingung deui. Urang bakal leluasa pikeun ngarengsekeun pasoalan, pikeun nulungan urang lemur tina gangguan jalma jahat. Pon kitu di neneangan si Sukmara mang. Alah, enya jangan terus erang mang mayit teh. Kaget Jang. Kaget pisan. Acan percaya karena tetempuan mamang ya. Asa ngimpi bogo ge. Keur mamang teh ngimpi papanggih jeung bidadari. Ari hudang kalah kangeukepan lutung. Sing horeng teh lutung teh geuningan ujang. Alah, asa ngimpi Jang ieu teh. Ya sakedeung wang ciwit laya. Alah. Nyeri geuningan. Eueuh, horeng teh lain ngimpi Jang. Alah bener asup akal ieu mah yeuh. Geus mang ulah kaget. Da kapan ieu teh kanyataan. Ayeuna wujud uing, rupa uing geus jadi kieu yeuh. Hayu, ayeuna mah urang teh moal loba anu ngahalangan, urang bakal leluasa. Ih, nya bener Jang, aing geus kieu mah urang teh bakal leluasa. Jadi mang teh ayeuna mah babarengan jeung lutung. Wayahna mamang kudu bisa mawa uing. Anggap uing teh pukutan mamang. Ngarah jalma sejen teh hanteu curigaeun. Nya Jang lah keun. Ujang ku mamang bakal digagandong. Pokona marek diakukeun we ujang teh maksa teh lutung gitu tah pukutan mamang. Nya mang alusna kitu we. Tah kumaha Jang? Kapan meureun ujang teh bakal tindak nu jarahat? Nya mang najan wujud jeung rupa uing jadi lutung, tetep uing bakal merangan nu jarahat. Pangarti jeung pangabisa uing teh moal leungit mang. Tetep we kawasi Jaka Sagara. Tah Jang alus lah. Nya keun. Engke mamang bakal ngaku jadi jawara anu boga lutung anu hebat. Keun we. Ngaran-ngaran mamang teh ngelebet jadi si Utun, si Jago Ledot anu hebat. Keun we ujang anu bajuangna, emang anu kasohorna, tak kitu Jang. Nya teu nanaon lah. Teu nanaon mang kumaha mamang bae rek ngakukeun kumaha oge. Ahai. Pasti mang teh bakal pada ngaromongkeun Jang. Bakal kasohor. Lantaran mang teh boga monyet anu sakti. Meureunan cek batur teh. Kakara kuku tanana loba jago jeung jawara. Loba jalma jahat anu sarieunun. Loba nu teter jajaten. Komo ku mangna meureunan. Alah, pokona ngaran mang bakal ngelebet. Si Utun, si Jago Ledot. Hayu mang ayeuna mah urang mimitian lumampah yeuh dina kayaan anu beda. Urang geus laluasa. Nya hayu Jang. Keun ku mang ujang bakal diakod. Mang Utun jung cengkat gajeleng atuh eta lutung dengan gajeleng kiwari mana klokna tonggong Mang Utun. Geus kitu mah duana teh naringgalkeun eta saung rek ngajuk-juk ka pilemburan. Mitra waktos na parantos senyekapannya. Cakeula urang tunda Jaka Sagara si anak laut duki ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna tumang nganuhunkeun tina sadaya perhatosanana. Apuntenna tina sadaya kakirana mang saeulan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.